Tah, ayeuna orang diajar cara ngadamel iklan layanan masyarakat nya. Carana kahiji hidup muka heula Play Store, tangke pilarian ieuna namina Canva. Tah ieu aplikasina nu logona C, kesopo matos di-download, orang open, tangke kabuka kieu tampilanna, loading. Tangke aya sign in atau login nganggo akun email nyalira weh, tamun atau selebat engke ieu namina ieu sapertos kieu siga Bapa aya welcome Ilham. Tadi dia aplikasi Canva seueur pisan nya orang biasa ngadamel Instagram story, Facebook post, Instagram post, animasi sosial media, aya logo, poster, Facebook, wah pokokna mah seueur tuh desainna rupa-rupa. Tah ayeuna orang diajar cara ngadamel iklan layanan masyarakat nya. Naon iklanna? Ayeuna orang ngadamel anu babari we nya. Orang contoh misalna poster Covid. Tah aya seueur gambarna, mangga hidup tiasa milih nya bade nu mana wae, teu langkung bebas. Tah milih we nya bebas naonna. Tah ayeuna Bapa tos milih. Bapa mah bade ngadamel anu ieu dihapus heula sekedap. Tah nu ieu tah ieu kan masih kene bahasa Inggris tiasa diedit. Ayeuna urang pasihan judul. Ieu teuing. Hapus pasihan judul. Kumaha cara ngalindungi diri tina corona. Diri tina COVID-19. Lailap lamun heula judulna sing menarik kitu nya. Tangke tiasa ditarik pamina tah ieu tiasa dipindahkeun ka pali dieu. Sangat tangke diedit di dieuna. Atau sapertos kieu ieu fona bade warna naon, misalna bade hejo, bade biru, eta tiasa diatur masing-masing. Tah kumaha cara urang ngalindungi kedap ieu bade teuing. Ayeuna ku Bapa bade dialitan heula ieuna fona janten 36. Sekieu orang pindahkeun tapi ali teuing kedap. Patiji, kumaha cara ngalindungi diri tina Covid sartana anu Covidna urang kieu. Tah kumaha carana anu terang teu? Tah kahiji sing sering ngawasu panangan. Diwasu hungkul Pak teu nepi kumaha nya nganggo sabun atuh. Nganggo sabun. Tadi dia tangke tiasa diedit nya digentos warnana. Nu kadua naon carana? 2. Ulang ngusap bagian rarai. Naon ari rarai teh? Rarai teh nyaeta wajah muka. Ulang ngusap bagian rarai. Kalebet di rarai teh naon wae? Aya pangambung, aya baham, aya soca. Tambihan katerangan naha cenah ulang ngusap bagian rarai. Ulah ari bersih mah kengeng, tapi upami kotor mah tanalika dampal pananganna kotor ulahnya tenging diwasuh. Saena tenging diusap tapi kudu kukumbah heula nganggo sabun.
Ayeuna anu katilu. Naon carana anu katilu cenah? Nu katilu. Jagi jarak. Saupama nuju ngobrol, jagi jarak sareng nu sanes nalika ngobrol. Sakedikna sabaraha meter cenah apa jaga jarakna? Biasa 1 meter cekap. 1 meter. Anu kaopat naon deui cenah carana apa nu kaopat anu terang teu? Nu kaopat nganggo masker. Nalika salesma atawa flu. Atanapi kelanya sapados katinggal. Atanapi baham nganggo masker nalika salesma atawa flu nya. Tah atanapi tutup baham sareng pangambung nalika bersin. Sareng batur. Sareng batur, sareng batuknya lepat apunten. Nah, upami batuk ke upami bersin bersina kana siku panangannya. Ayeuna terakhir nu kalima naon cenah? Carana nu kalima mah simpel. Usahakeun cicing atanapi calik di bumina sewang-sewangan. Jadi keluar bumi saupamana walurat bae. Jadi mun teu penting-penting mah teu kedah di ieu naon? Teu kedah keluar bumi. Usahakeun cicing atau calik di bumi sewang-sewangan. Keluar ti bumi walurat baik. Tangga kan tos kieu, aduh Pak tidak menarik cenah nya. Kita saya edit ieu na si tulisanna digentos warnana fona. Tadi kan kieu. Ke sakiheula ku Bapak ke orang edit ke hasilna kumaha mun tos beresnya. Tah ayeuna ku Bapak tos diedit tadi rada beda-bedanya si rupa-rupana. Tah ieu jadi gambaran virus ku Bapak ieu warnana dibeda-bedakeun. Nah apa dina iklan layanan masyarakat ieu dibedakeun warnana sapados urang teh tiasa nyirikeun kekecapan mana tetapi tujuan naon anu ditonjolkeun ku urang. Siga misalna ieu judulna ku Bapak dipasihan kumaha cara ngalindungi diri tina COVID-19. Nah apa dibedakeun warnana sapados gampil. Jadi kan ya kumaha cara terus dibedakeun di dina ngalindungi diri tina COVID-19. Kalebet dihandapna oge hiji sing sering ngawasuh panangan nganggo sabun. Nah warnana jadi hejo. Teu warna biru Pak. Soalnya kan di dina ge dino judulna ge nu dihejoan kumaha cara. Berarti nu hejo teh ieu teh cara-cara ngalindungi orang tina virus corona. Ngawasuh panangan, ulang ngusap bagian rarai,
jaga jarak screen 1 meter, nganggo masker, terus calik di bumi gitunya. Tah ya kumaha carana ngagentos segala rupana apa aya di sebelah di dia aya tombol plus, tadi dia template, galeri, foto, elemen, teks, stiker, audio, video, upload lah pokoknya maseur. Tah upami engke hidup tos beres aya tanda panah ka handap itu tanda download. Tah jadi download beres enak orang buka tangke sapertos kieu hasilna. Ke di dieu ulah hilap na kapasian nami kelas supados Bapak gampil marisana pamiatos ke ku hidup tiasa diupload dina Google Classroom. Canva salian tina HP aya oge dino komputer dina laptop. Jadi eta tinggal buka websitena www.canva.com. Ke login nganggo Google sami tampilanna teu kada nganggo aplikasi online. Sakitu mugi ngartos mugi tiasa ngadamelna ieu cara ngadamal poster iklan masyarakat ngaliwatan Canva. Nya sakitu pamiapa terusan mangga tiasa nga-WhatsApp atanapi komen dina kolom komentar. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.